Carita wayang nyaeta carita anu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang. Ari wayang teh robahna tina kecap bayang atawa bayang-bayang anu hartina kalangkang. Waalaikumsalam. Wayang Purwa teh robahan tina Parwa nu hartina mimiti. Nu kadua wayang Gedog, wayang kulit keneh nu ngalalakonkeun carita Panji. Nu katilu wayang Titi atau Potehi nyaritakeun lalakon ti negeri Tiongkok. Nu kaopat wayang Beber, lalakonna digambarkeun ti Talawon. Nu kalima wayang Klitik, cara wayang golek tapi leutik ditanggapna ti beurang. Nu kagenep wayang Krucil, asalna ti Surabaya, nyaritakeun carita Islam. Nu katujuh wayang Wong, nyaeta wayang jelma lalakonna ti Mahabharata. Nu kadalapan wayang Lilingong, asalna ti Cianjur, nyaritakeun carita Prabu Siliwangi. Nu kasalapan wayang Suluh tina Kulit, nyaritakeun perjuangan sejarah Indonesia. Nu kasapuluh wayang Golek, dijieunna tina kai kawas boneka, rea sumebar di Jawa Barat. Mahabharata teh nyaeta buku anu nyaritakeun lalakon Terah Barata. Ari Ramayana buku anu nyaritakeun Barata Rama. Carita Mahabharata dianggit dina wangun syair ku Yasa. Panjangna 200.000 jajar atawa 100.000 sloka. Pangpanjangna sadunya. Ari syair Ramayana anggitan Walmiki. Panjangna 48.000 jajar atawa 24.000 sloka. Samagian tina Mahabharata disebutna Bhagawat Gita. Hartina syair pujaan dewa Batara Siwa atawa syair anu ngayuga. Panjangna 1400 jajar atawa 700 sloka. Carita wayang anu nyokot babona tina Mahabharata atawa Ramayana disebutna carita galur atawa lalakon galur. Carita wayang teh asalna ti India. Santikaning dalang asal kecapna tina santika, hartina elmu kasatriaan. Jadi santikaning dalang hartina elmu keur ngatik dalang sangkan masagi lir sinatria. Dina dunia padalangan aya nu disebut tetekon, nyaeta antawacana, kamampuh ngarobah-robah sora. Renggep, mampuh nyirep nu lalajo ku pintonan nu hade. Enges, bisa ngahudang rasa. Tutug, kamampuh dramaturgi. Banyol, resep heureuy. Sabet, kaparigel molahkeun wayang. Kawiradia, kamampuh kakawen tokoh-tokoh wayang. Para makawi, apal basa kawi. Amar di basa, maher ngagunakeun basa. Para masastra, kamampuh sastra. Awi carita, pangaweruh carita wayang. Jeung amar dawa lagu, weruh kana lagu. Di mimiti tahun 1820-an dina pagelaran wayang teh sok aya sinden, nepi ka dina tahun 1860-an mah sinden teh leuwih sohorbatan dalang. Lantaran lalajo teh kataji ku sora nu halimpu. Pangpangna keur jaman sinden titimpa timah jeung upik sarimana. Dalang wayang golek nu kungsi sohor di antarana wae Tarkim, RUU Kartasuwanda, Abeng Sunaria jeung Apek Gandamana. Kabeh dieunakeun nu sohor teh aya Dede Amung Sunaria, Asep Sunandar Sunaria jeung Cecep Septiadi. Kahiji Murwa nyaeta suluk atawa siloka bubuka pagelaran anu dikawikeun ku dalang dina wiwitan caritana. Kadua Nyandra nyaeta deskripsi adegan make basa prosa pakaliran wayang. Aya dua rupa nyandra, nyaeta janturan jeung pocapan. Janturan mangrupa basa lancaran atawa prosa dalang pikeun nyaritakeun jejer atawa adegan hiji nagara anu teu dibarengan gamelan. Pocapan nyaeta nyandra anu teu dibarengan ku gamelan pikeun nyaritakeun kajadian dina adegan. Katilu Kakawen mangrupa basa kawi atawa titiron nu sok dipake mamanis atawa pamantes
dina ngadalang minangka basa pamidanganana. Kaopat antawacana nyaeta caturan wayang dina adegan. Antawacana sami sareng dialog dina drama. Bedana dialog drama diucapkeun kulobaan, ari antawacana dicaturkeun kusorangan. Dina carita Mahabharata aya dua kelompok tokoh wayang nyaeta tokoh wayang Pandawa jeung tokoh wayang Kurawa. Tokoh Pandawa mangrupa tokoh protagonis, ari tokoh Kurawa mangrupa tokoh antagonis. Pandawa teh hartina turunan Pandu Dewanata, jumlahna aya 5, masuk disebut Pandawa lilima, nyaeta Yudhistira atau Daramakusuma, Bima, Baratasena, Arjuna, Nakula, jeung Sadewa. Kurawa teh turunan Destarasta ti Dewi Gandari. Panggedena Duryudana, ngadika Dursala, ngadika Dursalana, ngadika 88 putra sejena. Jadi Duryudana boga ade anu jumlahna 100. Dalang minangka jalma nu nyaritakeun pawayangan. Juru alok asisten dalang. Panglawit atawa nayaga juru tabeh gamelan. Waditra gamelan. Bagedor atawa jagat gadebong. Campala palu campurit gagang wayang. Uding gagang dengan wayang.